Oke guys, ketemu lagi dengan saya Ucup Anjay. Dan sekarang saya berada di kota Tangerang ya. Dan saya akan menunjukkan episode yang kelima. Dan jangan lupa untuk pakai masker ya, biar sehat. Bonceng dong aing digoreng goreng teu ka main. Oleh main. Sanggup tunggu bonceng dan puasa poe balik aing. Sama teh. Sore teh aing balik. Woi kok, sedang dia. Dia kernanas di galengan, jatangnya bolong, hop, dia ku sero. Sero ge moal daekeun kana aing jeung nage goreng patut. Kok, haila lu balik dengan aing. Jadi di mah panas aya bolong. Bejakeun ka ma aing, lamun hulu boncel dan asak aing moal ka balik gitu. Karena dia di dieu mah panas. Gak balik kok dia mah. Panas aing lung di galengan teu kawawa aing keadaan. Ngejengek. Coba lu aing minta kopi he. Aus aing he. Meni peuheur keadaan. Adeuna ku aing di sawah. Aing nginjem bajuna. Mulai mah baju mie aing. Aing nak me baju ka sawah ditaku mie aing. Kebeneran tuh si Mel lagi dapat bajuna lah kan. Tadi on teu benang-benang eta. Nah, kenaon dia? Aing dia teka dulu kitu ku dia aing keur diuk ti dia segede naon. Mas geura aing ka dieu aing nginjem bajuna. Ulah ieu mah nu mie aing wes sing care kanan. Nginjem bajuna. Ulah ieu mah nu mie aing. Sageudeuh. Mayan aing menang baju di si Menel nang maling, pakai paling Geus lah aing bebeja ka mie aing. Bajuna ku si Koko. Baju mana Menel? Baju nu teh dasar hiji-hijina warisan. Tuh pakai aing aja lah. Baju si Menel. Bagus tuh nya. Majing sih dak. Lumayan. Lebaran. Hei bidadari kesel Leo. Aing ngalagama aing tamu cina di Jakarta. Gelis aing ya? Aing he. Gelisnya. Gong bidadari ka aing heula aing bebeja tamu gitunya. Mak, panganten yo. Astagfirullahaladzim. Eta baju saha Koko? Dipake-pake. Nang maling di si Menel, Mak. Bikin boga batur, bisa nanyakeun anu gaduna. Diomongeun. Mak adik ya? Gerak adik ya? Adik yuk, geran. Gerang foto bareng ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon kadarario? Nanyakeun si Koko aya henteu. Nanyakeun naon kitu ka si Koko? Nanyakeun baju kasih Koko ke depoe dicokot. Tadi si Koko make baju saha kitu. Nang maling meureun. Oh, eta baju kami rek dipentak ku si Koko. Oh, Koko, atuh pasikeun baju batur Koko ka dieu. Naon, Mak? Naon? Gua baju tadi pasikeun aya nu neangan. Yo, bajuna goreng ieu. Buka. Ya. Urut si Koko teu terangeun, ieu kudu dipasikeun ka nu baduna. Ai neangan mah baju rombeng ieu. Jadi kurang dicokot baju warisan di dadaman Koko. Koko. Menang tidak ne moyang. Nuhun ya. Nuhun ya. Iya si budug kemana? Jauh balik-balik geus 22 peuting. Ih, anakna sama mata-matana. Eta mah tekannya dong anak kulanya. Kemana eta si budug? Dek nanya-nanyakeun lah sugan saha aba nu mangginnya. Coba dipangamirankeun eta si budug. Karunya jasa teh si bugana kula sama mata-matana. Oh, jadi itu aya si Koko, tulanakannya Koko. Nempo si budug henteu. Atuh duka. Kamana teh nya leungit, kula leungit teu eta ampuna yeu. Teu aya bae eta si budug teh kamana ya sugan si Koko nempo eta si budug kamana nya? Jangan ka dieu eta si budug. Geus 2 poe teu manggi-manggi, biasana mau ulin bareng gitu. Eueuh. Tuju kamana eta si budugnya? Teu aya datang bae nya eta si budug. Pihera pieun bae nya, pikawatireun kolot bae eta si budug. Oh, coba ke Koko neangan kana ieu jeung barudak. Nuhunnya kokonya lamun panggih si budug bejakeun ka ibu Uha, ye ibu Uha ibuna si budugnya karunya eta si budug bising teu emam doang. Wayahna be nya eta si budug pang siarkeun nya konya engke lamun timu ieu ku ibu Uha dibere emamnya. Oh, engke diteangankeun, Bu. Sugan be ka timu. Nya. Karunya aing kana ibuna si budug. Aing besik ku cecokel dong eta si budug. Geus mah goreng cecokel di he. Jawa ka aing naik kasih palung aing sugan jadi eta duaan. Oh, jadi itu si palung. Coba palung ka dia. Naon dia Koko? Adi coba dia ge aing hayang nanya kana dia yo. Dia manggil si budug deh. Mana neangan dia? Menyaho aing telu-telu kulining si budug. Karunya dia mana neangan 2 peuting dia. Teangankeun yuk karunya dia. Ayo. Woi, kok itu si Menel? Mana? Tuh, keur bobogohan. Oh, setan itu leutik. Menel kenaon dia duaan dia didinya. Urang mah keur sibuk, ke Menel kan si budug. Emang kemana kitu si budug? Bugu leungit dengan 2 peuting dia. Dia ulah loba omong aing neangan si budug lain. Nih, Aya naon gogorowokan? manggil si budug deh indungna neangan tadi ka saung. Ai kitu ka mana ti budug ti peuting lengger disiar ti tadi atuh batur ti isuk can mam canan besing ku kelong goreng tatangkalan meureun. Du pugu mah leungit. Ka mana buah eta seta. Ini urang tangan yuk. Hayu karunya orang bebarengan mau syarat-syarat sama baca sholawat orang salatullah hayu kabehan. Hayu minta tulung kadeng-dengeun. Hayu orang make kenceng mau nyiru. Aing haus abaan geus ulin nek nokot es. Menel naon? Diharap marana pada neangan si budug. Hari kitu si budug ka mana? Buleugit si budug pada neangan diharap. Baik, Hari kitu kumahan kitu sampai leungit eta si budug. Menel? pugu rame pada neangan.
neangan si budug. Ayo mene urang neangan si budug si kukelok. Ayo mumun ka dieu urang siar si budug biseng dibawa kel. Eta anak urang ka mana? Nya eta si budug. Ayo, pan siaran ke si budug ayo bantuan ayo gerak. May baju tuh no ini ya. Ceplukan. Betul mana nenek moyang kita kan?